Euy di dieu mah euy. Ah bener si bos areta eta kakak Eka Godin coba ek udut eta ku aing sampeurkeun geura. Sae kalkuan teh jiga lain kolot wae mun arekeun ieu nyontohan kana bener ka batur teh lain kakak Godin aing ngarokok. Yeh, Panglima ulah rea bejanya era urang yeuh nya. Gampang masalah nu kitu mah ya asal aya tutup mulut na we anu kieu ya. Aing mah apes aing mah. Ya, uang dibere ya. Tah. Naon 2000 emangna urang beungeut tukang parkir? Atuh hayang sabar atuh maneh ih. Yo anu jalan mah anu beureum sing ngarti we atuh. Aing apes mah yang gede-gede teh atuh. Aing mah. Ya, tah atuh ya. Tah bos anu kieu mah main tenang mau dibejakeun ka sasa aman sok bos lanjutkeun tangga Godina sing menikmati kacidanya bos urang eka ditu heula nya bye. Heulah kumaha sia we kunyuk Aing apes we